jisim abdi majama biasa nyasa pantes nawe jisim abdi sumembah ka salira angot salira salaku raja sawarga sakedahna ngeran raja sawarga teh urusan kerajaan Kakang Semar nanging apan ieu teh urusan pribadi kaula ka salira teh lanceuk pangagungna wajib diaku bapak ku kaula malahan kaula ge ngaku bapak ka salira Kakang Semar kalintang dosa na upami salaku bapak nyemahkan nu jadi anakna apa eta mah pribadi apa ieu teh kaugar ku karaton sawarga Maniloka dipersaksi ku para dewa sangat juata parlumanten bayar-bayar naon kasebat na jisim abdi salaku rakyat kedah ngunghak campelakan nu janten dununganana kedah ngunghak campelakan nu janten raja na angon salila raja Triloka semohon itu sih Raja Triloka tepan kaula ge nyangemkeun tadi urusan hukum karaton sawarga nanging pan salira teh lanceuk kaula ari pribadi mah memang lanceuk nanging apan ieu teh kauger ku hukum undang-undang kasawargaan anjeun inajene panginten kedah diango tata krama memang leres kitu kanyataanna Kakang Semar nanging priyogi kauninga pan sawarga teh salaresna mah panu salira da kaula masalaku ngawakilan salira Kakang Semar katitipan ku salira naon kasebat na kaula kedatangan dunungan kedah nyembah ka kaula paralun Kakang Semar cabut deui sembah salira ka kaula hari wangai Kakang Semar geus kieu datang ka dieu tegena hate pasti da nyungkun itu nyungkun tina paromana ge beda dulu itu tinggali halis nage kerung tadi senyum nage senyum kapaksa asa ngadeg-deg ai Kakang Semar datang kitu itu tepogoh rarasaan asa diuk asa henteu panuhun Kakang Semar Badrana ya Allah patugeng-tugeng moal jalan ieu obrolan urang nyanak pribadi weh ulah nyanak karaton kerajaan sawarga Kakang Ismaya nanging panginten teh naon kasebatna abdi kedah nguhak capelak salira lanceuk kaula Kakang Semar panuhun moal aya monyet hideungna upami urang teras-terasan kieu jisim abdi mah bade nurut wae sakumaha parentah raja sae jadi salira teh ngagugu kana parentah raja timalan sae upami kitu sarana kaula salaku raja Triloka marentahkeun ka salira Kakang Semar ieu urusan lain urusan karaton tapi ieu urusan pribadi nyangakeun Kakang Semar upami bade nurut ka raja sawarga ulu eleh aing leja senjata makan tuan serangan balik mangga gerak gugu kaula salaku raja salira dina waktu saina urang eueuhkeun urusan kerajaan tapi urusan pribadi antara lanceuk jeung adi sae mangga nu sae mangga upami kitu carana heug atuh ai kitu carana mah teu nanaon Kakang Semar ayana sono Batara Guru sami kaula ge sono Kakang Ismaya
leuwih keung aing geus tangah kieu meleuwih gempeur aing leuwih serap nempona kaula teh sono ka Kakang Semar nu matak dewek datang ka dieu teh kahiji dewek teh sono ka Silaing Patipati oge ka Silaing narada leres Kakang Semar sami jisim abdi ge sono kaduana dewek teh aya hal-hal anu baris ditepikeun we ka Silaing timbalan perkawis naon sager Silaing aya hibar Kakang Semar narada jisim abdi cager Silaing ya aya hibar Kakang Semar nuhun cu ari calalager mahatur nuhun eta dipiharep ku dewek berang jeung peuting sanajan urang pajauh antara sawarga jeung marcapada ari hate mah tetep dewek teh dagungan ka adi unga poe kadang-kadang sok inget ka Silaing Otipati timbalan kaula ge sami Kakang Semar nuhun timbalan bilih bade tuang heula tu Kakang Semar di dia geus tadi dewek di saacan asup ka sawarga teh dahar heula dewek jeung balado entong ti bos Nunu kabeneran bere buah si mana lagi cuci mulutna itu teh belut tongko jadi geus sarebeuh dewe timbalan atuh bilih bade ngeuleut naon teu kudu narada tong ngarepotkeun bilih bade kopi tara ngopi aing iraha aing ngopi aya waper sawarga lain naon dewek teh beunang ku asam lambung lah sae mangga kunaon ieu Kakang Semar jadi kieu rada beda di tawaran teh biasana janten salira teh ka dieu teh kahiji mah dewek teh sono we ka Silaing Otipati kaduana aya hal-hal anu baris ditepikeun ka Silaing ngeunaan kaayaan alam anu dicingat ku dewek timbalan kadewek teh datang ka dieu teh rek nanyakeun perkawis naon Kakang Ismaya sakali deui hampura bisi dewek ngomong kaleuwihan bisi dewek pina mangsa nyaritakeun kaayaan marcapada bisi ngabadu kolbu ngabudupak manah ngabetrik kana ati Silaing timbalan bisi aing rada tarik hampura bisi pribadi dewek keluar da dewek ke jelema tungku tempat kaluluputan tengah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajen teraka pake sore timbalan Kakang Ismaya nek dihampura dihapunten kieu ieu bongana Silaing pribadi dewek kerek pribadi we cobi kieu jalu meureun apa Silaing dewek ayeuna hirup di marsapada timbalan dewek moarek mengatasnamakan masyarakat Madyapada dadi henteu-henteu oge Silaing teh salaku raja Triloka ari tri teh tilu ari roka teh alam ngarajaan tilu alam timbalan hiji alam sawarga kadua alam Madyapada alam kajinan katilu alam marcapada anu dicingan ku dewek tak datang ka dieu dewek teh rek mengatasnamakan sabagean masyarakat dunya timbalan hiji rek ngawakilan kadua pribadi dewek sorangan sabab pinuh ku tanda tanya ngeunaan Silaing jadi pamimpin dijaga di ieu sawarga Maniloka timbalan datangna ka dewek ka dieu
tengah wakilan partai A, partai B, partai C. Kepentingan pribadi aing datang ka dieu. Teu diemelan ku para hunaon meles datang ka dieu teh mengatasnamakan sebagian masyarakat dunya. Timbalan bisi silaing boga anggapan datangna ka dieu dewek disupiran ku partai naon teu. Atas nama golongan, teu mawa bandera. Timbalan meureun katempo aing teu mawa sepanduk kaca. Leres kieu. Dewek teh cicing di dunya rek nyaritakeun kaayaan Marsapada. Meureun saeutik gedena silaing geus apal kaayaan Marsapada. Mangga nyangakeun bilih lepat. Ha ieu malene kabejaan bulu tuur. Dewek barek nyaritakeun we ka silaing bisi can apa silaing. Kaayaan Marsapada teh kiwari keur harengheng ku dedengean, pajejeut ku dedeuleuan. Krisis multidimensi kaayaan di Marsapada anu kiwari masyarakat Marsapada keur ngamarudah sabab naon dilanda ku wabah, dilanda ku bencana. Timbalan bencana alam rupa-rupa kiwari timimiti banjir bandang, hujan teu eureun-eureun, longsor, gempa, cai sabadarat atau disebut tsunami, angin puting beliung, angin topan, angin barat kaliwawak. Anu antukna loba pisan masyarakat dunya anu werit katalang sara ku ayana ieu bencana. Timbalan can meureun silaing nyaho kamari cikeneh dunya dilanda ku bencana wabah penyakit anu aneh. Timbalan anu disebut corona teh can beres eta teh. Dampakna masih keneh aya ka ayeuna lain anu harti panyakitna ari panyakitna manggeus jadi biasa tapi dampakna sabab naon wabah penyakit corona anu kamari dampakna nyata gegedena kana urusan ekonomi. Loba kene masyarakat kiwari anu nganggur gara-gara wabah jeung musibah. Ngajarerit kulantaran ekonomi teu saimbang tungtungna tensi kriminalitas beuki naek. Tensi kriminalitas langkung naik beuki naek. Kajahatan begal di mana-mana, copet di mana-mana. Teu kaop aya riung ruang anu lobaan dipake kasempatan nyata ku jelema-jelema anu bejat moralna. Ngahalalkeun sagarupa ngandung harti eta tensi kriminalitas beuki naek. Timbalan can deui begal meuweuh ayeuna. Mahabu tatina bencana alam teh ieu deukeut-deukeut kana bencana moral, bencana akhlak. Sabab cek dewek anu bakal wibahaya mah bencana akhlak, bencana moral. Sabab hancurna alam dunya teh ku leungeun-leungeunna jelema anu teu bermoral. Di mana-mana geus bencana moral, hancur dunya. Timala budak ayeuna geus teu hormat deui ka kolotna. Loba budak anu geus teu adab deui ka kolotna ngalawan ka indung bapana. Dicare ku indung kadang-kadang ngahalawan, dicare ku bapa kadang-kadang bedang. Can deui ayeuna loba fenomena ayeuna barudak geus araraneh, murid geus wani ngalawan kanu jadi guruna. Kaguru wani tutunyu, kaguru wani nangtang gelut,
ka guru wani ngala baheula mah dewek ka guru sowan santun ramah tamah sabab guru teh kolot kadua di alam dunia sangeus indung jeung bapa guru ratu wong atua karo timbalan tak ieu teh cek dewek deket-deket kana bencana alam bencana moral tak dewek ka silaing apaan silaing teh salaku raja triloka nah teu bisa silaing ngarobah akhlak jelema numpur ludeskeun kejahatan di muka bumi da silaing teh boga wewenang sakti ongko gagah ongko silaing nah teu bisa numpur ludeskeun kejahatan di muka bumi timbalan apa silaing nya kaula teh sabagian apa lolobana teu apa nu matak jadi pamimpin teh kudu mineng ka kampung-kampung sia teh lomokan geus sarengeng kulidennya nanti ateu ceuli digawe naon wae silaing teh loba nu nanya otipati teh naon gadagna sia teh salaku pamimpin teh dinten teh ge silaing teh adi dewek loba nu ngombongkeun sia teh ngeunah-ngeunah diuk dina kursi duduk manis tempo masyarakat teh datangan bisi aya masyarakat anu teu dahar bisi aya masyarakat kalaparan bisi fasilitas ke masyarakat awut-awutan tingali loba kena jalan anu awut-awutan jika ala lancur deweke nyaho aya skala prioritas ke pamimpin ngan ye skala prioritas teh pada jangka waktu tapi nah loba kena jalan-jalan ti baheula nepi ka ayeuna masikeun awut-awutan kirang berat ulah dia dalam loba anak ning didenge-denge ti sia teh prioritas pikeun kepentingan pribadi nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar iya rasa ngawangun masyarakat teh lain ngawangun mere beuteung da wungkul tapi fasilitasnya kudu dibere rek kumaha ekonomi jalan lamun fasilitasna masih keneh awut-awutan da ekonomi teh merlukeun fasilitas waktu jeung sajabana tak ieu pamimpin kudu bisa nepi ka dinya nu matak degekeun ku silaing sanajan silaing dianterkeun ku partai A sanajan silaing dianterkeun ku partai B di mana geus gajedog jadi pamimpin coplokeun baju partai mah pake kusaing baju abdi na masyarakat sababungan sia nyata wani jadi pamimpin kudu wani berkorban nu matak jadi pamimpin teh kudu jadi panutan cing jadi suri tauladan ke masyarakatna ongko silaing teh hayang boga rakyat mau lamun hayang boga rakyat maung pamimpin lagi kudu jadi maung ya gitu nya timbalan Kakang Semar nu mata kudu mineng ulin jeung rakyat teh datangan rakyat teh lain dina mangsa pamilihan mungkul teh ka rakyat teh dina tempo butuhna we datang ka rakyat teh colok aing aing geus ngajedog jadi pamimpin mana buktina sia waduh cilaka dewek ngomong kita lagi geuleuh lain
bakat tingkunya kasih lain selaku Raja Triloka bakat tingku dedeh lamun aing teh nyaah teh dedeh diangkat ku aing nepi ka mana paduli teuing ku masia ya timbalan Kakang Semar nu mata kudunya ka rakyat sabab naon hiji pamimpin ulah yang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna sabab kudu rumasa digaji ku rakyat dijenengkeun ku rakyat dipilih ku rakyat ayeuna ka rakyat rek kumaha kedah kumaha mulang tarima sia ka rakyat kumaha carana mulang tarima nyaeta merenahkeun anggaran pendapatan belanja kudu nepi kanu hakna Leres. hartina ari keadilan teh keur sakabeh warga lain sawareh-wareh keadilan teh lain ke tim sukses kadek tapi ke rakyat timbalan nya timbalan tak ada dewek teh tina kanya aja tina kanya sangkan nanaon sangkan anu dicita-cita ku dewek ku si laing nagara subur makmur gemah ripah lo jendawi aman santosa kerta jeung laharja nagara madani mardotilah kahon eta timbalan Kakang Semar tah dewek nah hasil lain teh apa tah aya teh kejadian teh gara-gara tidak bencana moral bencana apa teu bisa si lain aya numpurudeskeun kejahatan timbalan anu satuluina naon teh si lain apa dewek cicing di mana tarik Kakang Semar ayeuna linggih di mana tuh da si lain maka dulur teh kitu dewek teh ayeuna teh cicing teh di Astina ngontrak baheula mah dewek teh ngontrak di tengah sawah ngan kabanjiran pina we aing kahareup jadi Kakang Semar teh ngawitanana mah di tengah sawah jadi itu ka dieu jauh ka itu ka ieu Jeung para lawek jeung naon lapu-lapu acan ngan kabanjiran kebanjiran wae dewek teh pina we behareup alhamdulillah kersana pangeran mah eueun we se keur pangeran Leres kula nya timbalan nu mata kula dibawa arah jeung subahana naon oge bawa enjoy timbalan pangeran mah maha dina sagalana asal urang dibarengan ku sabar jeung tawakal timbalan tah dewek teh ayeuna teh cicing di Astina ngontrak dewek teh sebulan 150 legana teh 3 ka 4 2 ka 3 2 opat eta teh 3 opatan si cepot si gareng si dawala opatan yang aing cai di luar aing sare tempat tumpuknya juga pindah timbalan tah dewek teh eta ngeunaan kayaan di Astina tah di Astina teh ayeuna teh masyarakat teh keur ngamarudah deui ngamarudah kumaha jadi belah masyarakat teh belah kumaha sabab nagara Astina teh di henteu-henteu ge aya 2 turunan anu boga hak pikeun jadi pamimpin di Astina hiji turunan Pandu Dewanata boga anak Pandawa panuna geus maot kadua nyaeta alanceukna Pandu ngaranna Dastarata boga anak 100 disebutna Kurawa Dastarata teh teu ningali hartina lolong boga anak teh 100 cacak lolong lamun beunta meureun teh 4.000 timbalan lajeng tah ieu teh beulah anu ngadukung Panawa jeung ngadukung Kurawa
malahan rakyat ayeuna hampir tika palire gara-gara nyaeta antara pendukung Panawa jeung pendukung Kurawa kabeh boga misi sewang-sewangan nungtung-tungna poho kan kepentingan rakyatna. Lajeng kumaha tak dewek rek minta ka si lain teu bisa si lain salaku raja Triloka da boga wewenang nyaeta neundeun atawa nunyuk hiji pamimpin anu eta pamimpin teh anu bisa ngamankeun sakabeh boh ti Panawa boh ti Kurawa tunyuk ku si lain da si lain salaku raja Triloka supaya aman negara Astinapura. Timala sakitu ti dewek jawab peti-peti. Atur sewu nuhun laksa ketika bingahan Kakang Ismaya karena sagala rupi parahatosan salira salami ieu teh geuning salira teh nyaah deudeuh ka kaula. Dewek teh nyaah cik jawab saya disimpulkan ku kaula aya dua pertanyaan anu ageng kanggo kaula hiji nah bisa kaula numpuludeskeun kajahatan di muka bumi sangkan bencana akhlak ilang tina gede marcapada anu kadua nah bisa kaula nunjuk pamimpin di Astina sangkan negara Astina aya dina kateng terbang. Saya kade lepat ngawaler cilaka adi hariwang cicingkang doakeun kaula timala cik jawab pati-pati saya anu kahiji pertarosan Kakang Semar ka kaula ngeunaan nah kaula bisa numpuludeskeun kajahatan di muka bumi. Saya tapi paralu ieu walaran teh panginten di Kakang Semar ge parantos nyampak kaula yakin ngan panginten salira ngolongane ka kaula ulah suudon ka batur teh sok jawab we. Goreng sangka sok jawab tah eta nu bakal ngahalangan teh deuleu. Goreng sangka ka batur jantang tuh aing nyaho jawab we ulah goreng hate make jeung golongan jawab aduh lamun aing dikiekeun meureun teu ngihan maneh pasti ya tuh sae ieu jawaban teh Kakang Semar uning aku anin ari hade jeung goreng eta parantos dijadikeun ku pangeran. Hade goreng teges dijadikeun ku pangeran ayeuna kaula dipiwarang numpuludeskeun kajahatan di muka bumi cing emut Kakang Semar sapanjang nagara ngadeg sapanjang dunya ngadeg kajahatan di muka bumi moal ilang sapanjang aya jelema kajahatan moal ilang di muka bumi Kakang Semar ieu teh parantos dijadikeun ku pangeran. Upami kaula ayeuna ngaberantas kajahatan-kajahatan di muka bumi sarua jeung kaula teh nyalahan kodrat irodat numur bengalang teu aya deui cara meureunan di mana-mana kaula aya niat rek memberantas kajahatan berarti kabeh jelema nu aya di marcapada nu jarahatna ku kaula kudu dipaehan. Sanajan kaula kawasa anu langkung kawasa sanajan kaula gagah anu langkung gagah kaula kawasa dikawasakeun sakti kaula disaktikeun aya nu maha dina sagalana numur beng alam ta ieu teh parantos aya dina kodrat irodatna numur beng alam boh hade boh gorengna jeung deui upami kaula manehan para penjahat di muka bumi ngandung harti kaula ngahalangan eta jelema supaya eta jelema jadi jelema husnul khotimah
sabab jelema ngabogaan hak pikeun nyaeta jadi jalma anu alus katungtungakeun hartina jelema aya hak pikeun tobatan nasuha. Lamun kaula maehan kabeh manusia nu jarahatna berarti kaula geus nyalahan kodrat irodat numbur bengala. Paling oge urang mamanusia teh aya tarekah nyaeta memperkecil ruang lingkup kejahatan. Mua musnah Kakang Semar tarekahna oge urang mah memperkecil ruang lingkup kejahatan sangkan manusia apal kana hak jeung kewajiban di alam dunia ku ayana sistem jeung aturan naon kaula ngayakeun polisi keamanan naon kaula ngayakeun tentara pikeun ngamankeun hiji nagara eta diantarana nyata pikeun memperkecil ruang lingkup kejahatan. Dina babad nu kapala kaula nurunkeun nyaeta Wisnu pikeun ngungkulan kabiadaban jeung kasarakahanana anu ngaran Dasamuka. Eta Wisnu ngancikna nyaeta di Arjuna Sasrabahu. Rahwana harita ancur ku ancur nafsuna ku Arjuna Sasrabahu. Rahwana sadar dicabut deui Wisnu ka marsa sawarga. Selang ti eta Rahwana bangkit deui kamuh deui panyakitna maling pamajikan batur kabiadabanana kaula geus nurunkeun nyaeta Wisnu nyaeta ka Batara Rama pikeun ngungkulan Rahwana hartina memperkecil ruang lingkup Rahwana nepi ka Rahwana ngamasing pati temekaning perlaya digencet dina gunung sonara jeung sonari kiwari arwahna dijaga ku anu perban suka. Da ayeuna oge kaula paratos nurunkeun Wisnu pikeun pengamantunya memperkecil ruang lingkup kejahatan. Nyata ngancik di hiji jalma ngaranna Narayana. Anu engke bakal terkenal ngaranna Kresna. Eta gawe kaula Kakang Semar. Kumaha? Jawaban teh kaharti ku dewe. Alhamdulillah. Rada ngempong aing bina geus masang pampers aing ge. Anu katilu ngeunaan pamimpin di Astina. Pangapunten Kakang Semar. Upami Kakang Semar hayang pamimpin di Nagara Astina sedengkeun salira aya di Nagara Astina kaula arek balik deui nanya ka Kakang Semar naon wae tugas Kakang Semar di Astina. Adi cicingkang apa dewek masalah ku rakyat sote statusna tapi sebenarnya upami Kakang Semar palai kagungan satria piningit anu aya di Nagara Astina wayahna anu dikekeuweuk ku Kakang Semar geura bikeun kanu hakna anu dikekeuweuk ku dewek leres naon eta dina endong salira bongan pedit atuh teu dibikeun-bikeun dewek pedit leres pedit naon aing lieu leuweuh ragap taya aing kudu bager naon aing siap beas ge nganyuk hirup korek-korek sok dulu imah ge aing minang kabanjiran sanes eta tapi eta nu dikekeuweuk ku Kakang Semar geura pasrahkeun kanu hakna dan didekeuweuk ku Kakang Semar moal aya mangpaatna geus manjing waktuna ayeuna Kakang Semar pikeun nentukeun satria piningit di Nagara Astina. Nah selain apa ieu naon? Apa? Cik naon? Layang Jamus Kalimusada. Geura pasikeun kanu hakna Kakang Semar.
pasrahkeun nyata ka Satria Piningit. Numur baeng alam teu salah aing nitipkeun sawarga ka Cilaing Watipati ayana. Waspada. Aing Watipati ayana. Kang Ismaya nuhun jang dielingan dewek. Rumasa dewek teh teh pedit ngan dewek teh bingung kasaha mikeuna nya teh mah teu langkung Kakang Semar. Kieu we Watipati aya jalan dewek ka Gebraya naon teh ari di sawarga Maniloka aya karaton kosong eueuh aya karaton naon karaton Utara Segara sabab Wisnu paratus diturunkeun ka Marsapada. Karaton Utara Segara tah wayahna Watipati dewek rek minta bantuan ka Cilaing wayahna eta karaton Utara Segara turunkeun ka dunya. Kadunya kamana ditapal wates Nagara Astinapura bekidul deket laut dari dinya timbalan lajeng tah teuneun karaton di dinya Kakang Semar teh bade naon dewek rek nyi nagara di jero nagara bade ngandama nagara di jero nagara nya tadi nagara Astina. Ieu teh bade naon kumaha dewek kudu penting bantuan loba tatanya. Sae mangga sakalian jeung badegana jeung prajuritna timbalan jeung dewek minta sembako ciloba. Sae mangga hiji sembako ciloba, kadua dewek rek minta hotmi ciloba. Keur naon kumaha dewek we? Jadi Kakang Semar teh dewek nyen nagara di jero nagara nyen konflik di nagara Astinapura. Lajeng tah menta we sembako ciloba dewe. Sae mangga widadari menta nu gareulis aing. Nginyeum aing genep mah. Koki-koki anu aralus. Petugas Tugaraga. Sae patugas anu gararaga para prajurit anu gararaga timbalan sabab yakin dewek rek nyen konflik di nagara Astinapura rek mancing maung di jero guha ai. Sae mangga Kakang Ismaya Kakang Semar tah narada disima abdi wayana Cilaing bantuan dewek sae mangga Kakang Semar mangga daek kabanteu sae mangga tah lamun kitu carana Watipati dewek rek turun ka dunya deui. Nuhun kana jawaban Cilaing sarua dewek oge da jelema. Bisi langkung saur bahe carek tinggi jebur ceretah hampura we dewek. Teus sawios Kakang Ismaya mangga sagala rupa anu dipentak ku Kakang Semar. Sate acan salira dugi ka dunya. Nagara parantos aya di tapa wates nagara Astinapura. Lamun kitu carana dewek rek miang narada disima abdi. Wayana milu ka dewek Cilaing jang. Sae mangga Kakang Semar mangga hayu urang pada berjuang pikeun nangtukeun saha Satria Piningit sanyana.